lain ieu mah aya permasalahan ye. Sok loba jelema anu tarangna teh hideung. Tarangna teh hideung saperti ayeuna tah ieu Gojali Muda atawa Kibadak. Teman-teman pakai Gojali Muda. Kibadak tah ieu tarangna teh hideung. Cek batur mah cenah getol ibadah. Getol ibadah cenah min asari sujud. Atanapi min ashari karpet eta teh kumaha tinggi teu aya teu tah nu dimaksud asari sujud teh nu kumaha? Coba pangningalikeun dina kitab naon ayana tah? Min asari sujud. Anu min asari sujud anu dimaksud di dinya mah lain tarangna hideung. Lain. Tapi anu dimaksud di dinya ayat Allah min asari sujud teh seperti engke di poe kiamah tarangna ngempur seperti bulan. Atanapi koneng tarangna eta disebut asari sujud. Cek hiji kieu mah. Eta mah anu hideung mah eta mah ciri jelema anu goreng pagaweanana nu memperlihatkeun ibadahna supaya kadeuleu ku batur tarangna hideung. Oh eta teh. Jadi ria. Al-muroina di dinya ge. Oh bener, coba urang ningali. Bener tak itu? Bener. Laisal murad bihi ma termasuk pegawaian Khawarij eta teh kituan hideung tarang teh. Hideung tarang teh pegawaian di antara minat tabidiyah meureun. Sebahagian pan sebagian. Bain wa bayin wa tadi fil amkinah eta. Sakur-sakur meureun. Sabahagian. Heeh, sakur-sakur kabeh